Ali Barsela. Wasta Abisara. Abdi di dia sareng cangan bade ngareview Surabi Cemama anu tos terkenal di Tasikmalaya anu Legend. anu gaul sareng pemuda sareng sesepuh Terus terangan. Jadi ayo orang ya Lamun hayang leuwih terang, hayu ngiring. halo rerencangan. Abdi ayeuna sareng rencangan di dieu entos sareng Cemama, pemilikna Surabi Cemama. Untuk Cemama ngawagel waktosna. Di dieu abdi sareng rencangan bade naros. Ai Cemama ti iraha Cemama ngadirikeun ieu Surabi? Di 2007 bulan Agustus, 17 Agustus. Surabi. Di mana mimitina Cemama ngadegkeun ieu Surabi? Anggari di Nyameng. 2 3 Kumaha Cemama ngadamel Surabinya? Pertama sampai ikut acina atau kumaha. Bagaimana Bu? Tipu biasa para marut heula. Terus marut menjadi hijikeun tipu beras kalapa kain marut. Terus mau acin sampai satu sendok. Iya, masih cepatnya. Langsung di adonan kami karena adonan ini itu sembarang adonan. Dan langsung dikitakan Pak. Hayu wae rerencangan urang nyobian Surabi Cemama anu tos terkenal. Ayo. Yang panas. Halo rencangan. Aya mah Surabi Ada tinggal orang nge-review. Kita bikin pesan Surabi telur. kami tadi teh Surabi oncomna apa CF terus 5. Tambah sarang gorenganna. Yuk Yuk, kurang sebagian. Tinggalnya rencangan. Iya, telurnya mana? Ya, macam tahu. Oh, ya, no, enggak. Ya. Betulnya. Satu mas. Makan aja kemana? aya saya sandok dagan Kan emang undang gitu. Udahnya Zela. Terus ada enak. Terus rada-rada gitu. Siga nama di sambal bencana. Salah kumaha salah sana. Emang Jadi kuah pita. Kuah pita nih. Sekali gitu ya. bagus ya. Jalan-jalan. Dan jangan besi kabita aku lagi semangat. Sumber dia ke Jalan Subanagara, Kecamatan Purbaratu. karena pada maghrib Ya, sampai ke bebas sih. juga sih soalnya soal curhat ini biasa sampai ke jam 4 subuh Banyak tuh Bapak Cukup. kan tadi tadi ya Terus guys, kada dia di Surabaya. Pak aku lagi kantos kadi terus kan dia sering malahan sering. Kesiswaan kita guys. Bebas kata. Dadah. Ayo ke penutupan aku mau. Halo rerencangan. Abdi sareng rerencangan Marcela, Sarah, Taro atas nge-review makanan khas Sunda nyata Surabi Cemama nu aya di Tasik. Anu
anu legend anu ieu. Anu legend. Sok anu Enak. Legend. Mantap. sakit itu review di kelompok arurang ulah Apunten. hilap nya ampunten sakit itu review di kelompok arurang ampunten bisa aya kata anu salah anu lemah Temenna. da arurangnya masih diajar kene sareng tong hilap like comment and Subscribe. dadah see you tomorrow see you next live